perkenalkan nami abdi Rangga Seva Fernanda di kelas 11 IPA 4. Abdi bade macakeun diantara nu judulna wajib belajar pendidikan dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ibu guru pengajar bahasa Sunda nu dipika hormat kusim kuring sareng rerencangan sadaya anu dipika cinta kusim kuring. Langkung ti payun mangga orang sasarangan manjatkeun rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala kumargi nikmat sareng hidayahna sareng urang sadaya tiasa kempel dina kesempatan ieu. Teu heula shalawat sareng salam mugia salamin dilungsurkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, ka para sahabatna, sareng ka urang sadaya salaku umat dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dina kasempatan ieu sim kuring bade ngadugikeun diantara singget ngeunaan wajib belajar pendidikan dasar. Sapertos anu kuring sadaya kauninga, pamarentah Indonesia parantos ngagratiskeun biaya pendidikan dasar 8 tahun nyaeta ti SD dugi ka SMP. Hal ieu teh dikasang tukangan ku kaayaan ekonomi unggal jalmi masyarakat Indonesia anu benten-benten. Aya masyarakat anu mampu, aya oge masyarakat anu kirang mampu. Masyarakat anu mampu mah tos bakal tiasa sakola kumargi kagungan biaya. Namun seueurpiasan masyarakat Indonesia anu kirang mampu, anu teu tiasa sakola kumargi teu aya biayana, pamarentah hoyong sadaya masyarakat Indonesia tiasa ngengingkeun pendidikan anu layak, boh anu mampu boh anu kirang mampu. Anu janten tujuan wirehna pamarentah ngawajibkeun ka sadaya wargi nagara teh nyaeta supados sadaya warga nagara palinter bangsa bakal sajahtera upami masyarakatna palinter, upami masyarakatna Indonesia barodo, bangsa Indonesia moal tiasa mudah kana kamajengan negara sanesna sareng bakal kalides majangan. Ku aya program wajar dikda 8 tahun dipihareup masyarakat Indonesia tiasa langsung majeng utama dina wilang pendidikan. Ieu program pemerintah moal tiasa malaksanakeun upami teu aya pangrojong di sadaya lapisan masyarakat ti kawit pejabat dugi ka sadaya lapisan masyarakat sadaya rakyat Indonesia. Kukituna urang sadayana kedah ngarojong kana program ieu supados penging hasil anu nyugemakeun. Sakituna anu tiasa didugikeun ku sim kuring hapunten bila aya kalapatan sareng cariosan nu kirang pernah kana mana hatur nuhun sadaya perhatosanana. Akhirul qolam wabillahi